Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala jami'i ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi li khairil umam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil kiram. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ja'alna nuran min nurika wa hijan min izrika wa bahan min aika wa hibatan min haibatika wa nasran min nasrika wa tahidan min taidika ya dal jalali wal ikram wal majil kiram. Nas'aluka bika wa la nas'alu li ahadin ghairuka antarul qul akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi maqami kitabihil karim wastaqul qaidin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala ta'ala aidan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayat wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamul iman as-shalah ma baina muslimi wal musyriki illa tarkas shalah. Al-hadis. Amma ba'du. Saudara kematur waktu pembawa acara nuku disebut dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Tamu karamun, para sepuh, para kiai, para jangan, para satid wal asatidah, wabil khusus sesepuh di masjid, kumna sadana para sesepuh anak-anak hadir dan senturing tetiasa kawin cik hiji jina makaritukeun satu-satu nataan seorang-seorangna. Namun tengirana rasa hormat kasen amakaramun asangat amat kudisin dihormati. Kali mudah-mudahan sadayana dimuliakan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, urang doakeun para kiai, para ajengan, para sesepuh, para pembina agama sing diparanjangkeun yuswa ala barokah amin. Dipaparin kesehatan jasmani oge rohani amin. Tamit-tamit barokah ilmuna amin. Tamit-tamit barokah amanah amin. Tamit-tamit barokah rizkina amin. Tamit-tamit barokah keluargana amin. Sehingga para putra-putuna senantiasa terus keturjangan aladina dinamakan lanjutkeun agama anu mulia amin ya Allah ya rabbal. Aparatur pemerintah wabil khusus anu parantos Bapak hadir, utamina Bapak RT anu parantos makarin sambutan. Anu sami kudisin dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Bagi urang doakeun aparat dihandap bagi kaul ijan kuning lahir daya wala daerah atur kampung wala negara sing dipaparin keamanan dan tentraman kaayman seperti paling berkocokor dipaparin pengaruh anu ribawaan hebat yang sangarahkeun ka masyarakat kana jalan yang dipikir Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sadana aparat dihandap bagi kaul sing taufik hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal. Para tokoh agama, tokoh terkemuka, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, karang taruna, anu sami sadayana kudisin dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Teristimewa panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj anu diselenggarakeun ku warga masyarakat nu aya di lingkungan DKM nu diluluan kepada sesepuh para jengan oge ketua DKM beserta jajaran DKM atas partisipasi warga masyarakat berat sama dipikul ringan sama dijingjing dengan berbagai pengorbanan baik harta tenaga emutan sedang saja bila demi mewujudkan perayaan. Mudah-mudahan sadana dikorbankan meski dinakan Allah subhanahu wa ta'ala dicatat membuktikan amal soleh kalau mudah-mudahan dibudakkan sehingga dibentosan anu kalikat-kalikat ganda oge ulah mantak ngaganggu kana ganjaran di alam akhirat oge sadana kudisimkur dihormati oge mudah-mudahan dimuliakan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, pemuda-pemudi, santin-santiawati, aki-aki, nini, terdapat tumurang kali anu sami sadana kudisimkur dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan.
Dipayut orang sami-sami manjatkeun puja oge syukur kadat Allah Subhanahu wa taala Maha Gofur anu parantos paring nikmat badan sapujur nu disarengan ku panjang umur sehingga tiasa kumpul ngadung di lembur sasonas bari kasebat teh Cianjur mudah-mudahan nyingkur dan mudah-mudahan urang salawat masih ketanjaran ku rahmat Allah Maha Gofur nalika maut selamat di alam kubur lawan di akhirat tiasa lebat kana surga luhur mansur lebur amin ya Allah ya Rabbal rahmat salam moga salawat dikucurkan dicurahkan ditumpahkan diterapkan digeradakan digulundukan kajunjunan alam Rasulullah paling pinunjul anti ngawaduh nabi nu paling suci anti korupsi pemberantas kebatilan pelukis kemusyrikan pendobrak keberkahan penghancur kekufuran penegak kebaikan yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kita rahmat salam moga dicurah lipatkan ke keluarga para sahabat tabi'in atba'i tabi'in dulu kenana moga tercurah ka sagenep umat nabi khusus ka urang sadayana karena sangat butuh rahmat wa keselamatan di Gusti Allah baik di dunia terutama jaga di akhirat amin ya Allah ya Rabbal lupa-lupa dan anu dijaga pangapurati Allah terlaksana sagala lupa cita-cita dijauhkeun tina sagala lupa cocoba dibakarin iman Islam anu kuat ilmu anu padat rezeki anu barokah dibakarin turunan anu soleh soleh dipanjangkeun umur sabari daek taat pokona daek laksanakeun salat munisab nalarkeun jahat dan kamal husnul khotimah di akhirat ya sahabat kana surga akhirat mungkin rahmat jeung nikmat wabil khusus mudah-mudahan masing kapilih ku urang sadaya nu mungkur di tempat umumna ku jami'il muslimin muslimat amin ya Allah ya Rabbal ibu bapak jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah dalam takdir Gusti Nu Maha Suci qadar Allah Maha Kawasa kungalangkungan peringatan Isra Mi'raj sing tiasa tatepung laut pantrep jemur katepang wajah silaturahmi dari sareng warga masyarakat nu aya di tempat nu kadua kalina dipayun kantos menten duka turun sabaraha kan kantos dan alhamdulillah digerodah Gusti Allah pada hakikatna atas kepercantenan para panitia ngawartosan ulun asim kuring di waktu diwarang hadir kama mengisi acara ieu pengawasan pada hakikatna dikerasakeun ku Gusti Allah alhamdulillah upami ningali waktos terantos menujukeun jam 10:30 kirang 10 menit biasa jadwal pengawasan Lastu jam 11 beres nyatu dan kebenaran pada jemaah nyatu na digerakkeun tah berarti pengajian maju leuwih di jam 11 tadi di skor waktu sabaraha jam jigana urang melihat dina jam 11 sabaraha jam banyak siap mupingkeun siap mupingkeun sajam siap 2 jam siap 3 jam siap mupingkeun siap sing kuringna teu siap kasebenarna mah ngaji mah teu kudu panjang-panjang can karuhan diamalkeun leres teu Pak can karuhan diamalkeun nu penting nama singkat padat melekat puihna nyana ilmu nu manfaat jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah urang niatan dina wengi ieu kahiji urang saja ngagugurkeun kewajiban merupakeun thalabul ilmi nomor kaduana urang niatan urang takdiman wa takriman li Isra'ihi wa Mi'rajihi Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kedua perniatan ieu urang ngasih kepetik betina ka ala buahna hasil kabarokahan perganjaran anu berlipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin naon margina di antawis urang kauntungan ngalaksanakeun thalab ilmu aya sapalina keterangan meninggalkeun kieu salah satu hisalin la ya'aluha illa ahlul jannah aya tilu rupa perkara aya tilu perkara anu moal bisa ngalaksanakeun kana eta nu tilu perkara terkecuali nu bisa ngalaksanakeun cadangan ahli surga alhamdulillah. Jadi ayat tilu perkara eta nu tilu perkara moal bisa ngalaksanakeun terkecuali mun bisa ngalaksanakeun insyaallah eta nu bisa ngalaksanakeun tilu perkara bakal dicadangkeun ahli surga. Sing kuring rek naros ka urang dia kira-kira urang dia hayang ka surga. Sok sanajan urang can apal kaayaan di surga tapi urang boga keyakinan yen surga teh tempat anu mulia, surga teh tempat anu endah, surga teh tempat anu mewah. Cadangan jalma anu takwa ka Gusti Allah mangka urang sadayana gaduh arepan hoyong ka surga. Moal aya pijelmaanana hayang ka neraka. Sok sanajan eta jalma tukang bokok, tukang karok, tukang main, tukang judi, cadu sholat, cadu zakat, dan kana pengajian, tetap mautna hayang kasur. Acenah sok aya dari salageuning aa, sok aya jeung
kafirin musyrikin arbang kolang nu bedagang beriman ka Allah, beriman ka Rasul, beriman kana malaikat, percaya kana Al-Qur'an. Jaga mah mesti karepekeun di neraka Allah bakal gogorokan hayang kali mereka alam dunia sehingga bakal terasa terjaga Rabbana akhrijna minha fa in kunna fa inna nadalimun. Mun Gusti hayang teh abdi teh dikaluarkeun ti neraka, lamun sing abdi dikaluarkeun ti neraka balik di alam dunia asal abdi teh iman rek iman, asal abdi teh percaya kana Al-Qur'an rek percaya, asal abdi teh iman ka Rasul rek iman ka Rasul, asal abdi teh ibadah Allah rek ibadah ka Gusti Allah. Kusaking hanya kal asup ka neraka. Kan sareng Gusti Allah da siapa aja dibalikeun di alam dunia ge moal ngalakeun iman teu gede ka bakulang. Kusabab itu insyaallah wala tukalimun mungges anjeun tong ngabacot wae dengan siapa Allah teu iman ka kami kelak di alam dunia rasakeun siksa kami nu sakitu arana. Hanya kaleun Bapak. Jadi moal aya pijerangeunana nu hayang asup ka neraka pasti boga harapan hayang ka surga. Nu sok salat hayang ka surga, nu sok zakat hayang ka surga, nu sok puasa hayang ka surga, tukang tarat ilmu hayang ka surga, tukang main, tukang judi, tukang gobok, tukang taruh oge tetep mah hayang ka surga. Tah di antawisna cadangan ahli surga di mana-mana jamaah nu bisa ngalaksanakeun tilu perkara. Namanya cenah anu tilu perkara sehingga eta lamun bisa dipigawe ku sahabat jamaah bakal dicadangkeun kana ahli surga. Nomor kahiji cadangan ahli surga teh hubul yaumi wa ahli. Jamaah anu sangat cinta, sangat resep kana ilmu jeung ka ahli ilmu. Jadi nu cadangan ahli surga ge ku bapak jamaah anu cinta resep kana ilmu, dalam arti resep kana ilmu, jamaah anu resep kana pengajian. Sing urang dia resep kana pengajian tuh. Alhamdulillah mata aina binu oge masuk sanes bari hujan ngari rincik tore di tempat binu albah ieu mah nganduka tobah rutinan ieu. Da sabenerna mah pengajian nu model kieu mah bisa oge dihukuman fardu kifayah Pak. Naon sadarna? Bangna dihukuman fardu kifayah sabab model kieu mah hancana ge teu dipapai bener. Disebut lagi pengajian insidentil. Ai waktuna pengajian teh terbagi karena dua. Aya nu disebut pengajian rutinan, aya nu disebut pengajian insidentil. Nah, naon cenah pengajian rutinan? Pengajian rutinan mah waktuna nu matuh, hancana nu biasa, malah dipapai, timimitik nepi ka beres, nu murugna matuh, galina ajengan setempat. Itu pengajian rutin. Tah nu hukuman fardu ain mah pengajian rutinan. Fardu ain tah. Nah, sabab hancana dipapai. Mun jurusan ilmu fikih, mun jurusan ilmu tasawuf, mun jurusan ilmu tauhid, maka itu mah fardu ain teu bisa katarang batur. Sehingga di mana-mana jamaah datang waktu pengajian rutinan, tidak hadir karena tempat rutinan, maka hukuman doraka. Maksudnya doraka. Dan simkuring rek nanya ka urang dia ieu. Lamun waktu perutinan di madrasah cing kira-kira seueur hadirna seueur hadirna. Hah? Seueur hadirna nya. Bapak-bapak teh biasa. Lamun ibu-ibu biasa waktu rutinan ibu seueur hadirna seueur hadirna. Ibu-ibu mah seueur anu hadir. Sabab ibu-ibu mah kalau di Cilacap segala kompak. Sagala kompak ibu-ibu mah. Lain unggul dina pengajian dina sagala rupa ge ibu-ibu mah masih kompak. Ibu-ibu mah rutinan kompak sholawatan, yasinan kompak, sok ngalongo kompak, ngalayan kompak, ngahutang, ngiridit, bang emok. Aya bang emok di dieu. Aya sore sarua jeung dicilakannya. Nah make disebut bang emok, beda biasa nu nginyeuna awewe benar. Nu nginyeuna awewe salah ini dina malah mayana kudu besarati sampai dengan hutang. Mayana mah kudu duitna meunang minta ti salah
nu nginyeungna rata-rata awewe sarakina ngidina awewena dosa sarakina dayus. Nah, make hukuman dayus ngaridokkeun kana maksiat bener. Padahal teh maksiat di dina ku salaki dayus hukuman menjadi salakina. Keun urang bahas kadang. Nganu jelas ibu-ibu mah masih tah ya nu kadang-kadang nu masih kena rada hararese zaman ayeuna geus mulai loba jelema boga panyakit arang ngaji teh golongan pangkat mun di ditu mah di ditu lain di dieu di ditu mah eta teh nu sabab rada ngeuleutkeun kana roti teh papa nu di ditu gitu tapi di dieu mah insyaallah percantan di dieu mah dan kadang-kadang kira-kira eta dina rutina. Padahal lebih penting pengajian rutina. Ari pengajian model kieu mah disebut pengajian insidentil. Naon pengajian insidentil teh waktuna teu tantu, datangna teu biasa, nu murukna matu-matu, nu balikna sok beunta, ganti laras disebut pengajian insidentil. Jadi bapak kalimat teh tungtungna teh make til. Ngan eta teh kalimat anu tungtungna make til, lamun beda mimiti sok beda makna. Contoh buah mangga, buah mangu, buah kadongdong morak kene disebutna naon? Pentil. Lamun ban motor kempes rek nasupkeun angin kana ban motor modal naon? Pentil. Lamun lauk lele nu ngageboy di kulah nama tihna disebut naon? Pamatil. Lamun aya batu nu singjalan ieu leutik disebutna batu naon? Batu kutil. Lamun aya dina salira ibu-ibu bapak-bapak aya panyakit nu aladit singjalan ieu disebutna naon? Kutil. Lamun anu aya di ibu-ibu karesep bapak-bapak disebutna naon? Jolan teh. Til-til keneh. Lamun dina pengajian mah pengajian insidentil. Jadi ayat pengajian rutina, ayat pengajian insidentil. Ngan lamun perbandingan penting mana pengajian rutina jeung pengajian insidentil. Pengajian rutina penting, pengajian insidentil penting, ngan leuwih penting pengajian rutina dagaskeun. Naon margina? Mun diibaratkeun kana cai mah pengajian rutina mah diibaratkeun cai sumur. Ai pengajian insidentil mah diibaratkeun cai caah. Sing urang penting kene cai sumur, penting kene cai caah. Penting cai sumur, nyeusehan dina cai, gegerot dina cai, wudu oge dina cai, adus oge dina cai. Sagala rupa kebutuhan urang, bojo urang dimulai nyeusehan, gegerot, ngisikan, iba, wudu, adus nggunakeun cai sumur. Itu udah penting sederhana. Ari pengajian insidentil penting, itu teu penting eta ge. Ibaratna pengajian insidentil mah sapertos cai caah. Nah kumaha gunana cai caah? Di mana-mana di wahana aya runtah nu ngahalangan, bari geus ngabadeg eta runtah di wahana teu bisa kapalikeun ku cai sumur, hujan datang badak geledeg cai gede nyeret kana eta runtah, insyaallah eta runtah bisa kapalikeun ku cai caah bener teh. Tah pengajian model kieu teh minangka seperti cai caah. Bisi aya keneh di dieu runtah. Naon runtah teh panyakit agama. Aya keneh jalma kedul salat berjamaah. Aya keneh jalma kedul rotinan. Aya keneh jalma can daek zakat. Aya keneh jalma resep keneh kos geuyeub kalapan ngeser-ngeser wates. Aya keneh jalma nu goreng jeung tatama ku pengajian rotinan eta panyakit teu kapalikeun. Mudah-mudahan ku pengajian insidentil ieu ibaratkeun cai caah eta runtah panyakit dina agama sing paling amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi lebih penting mah rutina kita. Maka usahakeun rutina. Pantesan Abdullah bin Mubarak ngadakeun bidau Abdullah bin Mubarak ajibtu liman lam yaqbil ilma kaifa yakun nafsuhu ila maqamatin. Kaulah ngarasakeun kaget, kaulah ngarasakeun heran
melang cedobin barok. Nah maka keladang napan ena abuah kubarok. Ngaraskan kaget, ngaraskan melang bikin kajaman gedek terapkan. Kaya bayak pun nafsahu ila makromatin. Baik di mana kita jamak beunang na kemuliaan, baik di mana kita jamak beunang na kebahagiaan, baik di mana kita jamak beunang na keselamatan. Lamun hidup jauh tina pengajian, nah dasarna lamun jamak hidup jauh tina pengajian, tedai hadir ke majelis taklim, maka bakal timbul bodoh tina agama. Di mana-mana jamak bodoh tina agama, kuda satu dari ngaji, kuda satu dari kalau ilmu, maka jelas ayat tina bebentuk jeung laknat Allah. Galatung jamak makan bodoh tina agama, usaha dari ngaji. Maka bahokir ayat tidak berbentuk Allah. Na'udhu. Maka orang sing rajin tolak dan tercatat orang dia mah insya Allah sadaya rajin anu rajin magas nu ngadul mana nu rajin marah nu ngadul mana ya tak kami dina tina. Nah ngargina ibu bapak jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banget orang suka kudu boga rasa resep, boga rasa cinta, simpati karena pengajian supaya ulah bodoh dina agama. Nah, Sayyidina Ali karamullah wajah ngadukeun beda Sayyidina Ali afdal musibatin al-jahlu bidin. Ari pang utama musibah, ari pang dahsyat musibah. Lain terjadi tsunami di Aceh, lumpur lapindo, gempa di Jogja, kereta api di Jalite, kapal nyungsep, gunung runtuh, pasir longsor. Usaha dilancarkan itu hasil, tapi musibah nu paling dahsyat, musibah nu paling parah di mana-mana jamaah bodoh dina agama. Ibu bapak, nu ngaran bodoh rugi. Bodoh rugi tuh Pak. Ibu bodoh rugi tuh. Rugi ngaran bodoh. Tong bodoh urusan agama, urusan dunia oke bodoh rugi. Nah rugi nu bodoh. Kahiji rugi nu bodoh mah ibu sok ngerakeun. Kadua rugi nu bodoh kadituna moal hasil nu dimaksud. Katilu rugi nu bodoh di antarana saja bati moal hasil maksudnya tereh katipu ku batur. Benar tuh. Contoh mana ngerakeun anu bodoh ibu-ibu na lebihnya. Kabeh ibu. Contoh ngerakeun anu bodoh. Nu bodoh ini ka kota asup ka mall, terang ka mall toko badak. Di mall teh aya taraje anu maju ku sorangan naon namina. Di luhurna aya merek open, ari katerang ibu-ibu urang dia open, ibu para ibu mulun naon? Mulun kue. Padahal maksudnya open teh buka pintu. Aya si bodoh di urang dia di urang mana ini kata asup ka mall. Kabenaran aya orang bule dihanap naik ke kali talbun rek asup ka open si bodoh ngagorowo. Hei bule, kamu jangan naik ke atas, jangan masuk ke dalam oven, nanti kamu akan terbakar, kulit kamu akan hitam. Ku masih boleh kalau ya itu hati bose asup ke jero muka pantau asukan pekentean. Barang di luhur aya orang negro anu hidup kulitna turun tahan. Si bodoh ngagorowo deui tuh bule, gara-gara sia eunawaro kain asup ka jero oven asal tadi kulit sia bule ayeuna jadi hideung. Padahal itu mah urang ngerakeun teh. Itu ngerak. Kaduana nu bodoh mah moal hasil nu dimaksud. Contoh di bagana aya cerita ibu jalma bodoh kawin. Jalma bodoh kawin. Sanggeus kawin biasa badan malam pertama penting rek panganten. Ari panganten isina lebet ka kamar ti payun. Asup kana jero kulamu geus ayeuna ngagogola ibu bureun ranya. Barang minantuna asupan deui barang ka kamar linglung neangan lawan eta kamar teu kapangi dari bureun kulamu kamar banglang. Cuk si bodoh ka mana cenah ieu jalan. Gigir belah kidul belah kaler keluar wetan tuh sugan bureun ka luhur jalan. Gajah we luhur da bodoh teh. Eta panganten awewe ibu ngagorowo luas. Ma, bapak geuning ngagayo.
umat sekiluna nyai ulah sok gane dia bapak nu bapak siap cenah ngagayot barang begitu gerada hujan gede iris nyak cerakan ngagorok eta panganten isina mas saja bating ngagayot teh cenah nyak cerakan tong harimu nyai eta teh ngeungeunahna padahal maksudna masih bodoh ngagorayot dina hukulamu terhasil tujuan ngagayot teh nya terus banget katiluna ibu nu bodoh mas tereh katipu ku batur contoh nu bodoh aya hiji nini zaman baheula supaya kaarti ya contoh aya nini boga incu kuliah ka Jakarta di PBB terang apa PBB ibu terang PBB ibu PBB teh kuliah di Persatuan Babu-Babu Bujang di Jakarta biasa kalau terang itu sawarehna lamun ayeuna gadis atau istri tos kuliah di PPB wih nanti sok loba cetak loba gaya tapi kak bahasa diganti ku bahasa Indonesia tapi kak kejadian ayah hiji budak awe tos kuliah di PPB dina mobil ditaruh ke bapak-bapak neng bade ka mana wihna cek eta budak awe jawaban apa saya mah pulangnya mau ke Bukit Keriting sore kurang pasir galing Nusa urang ditanya ari neng bade ka mana cenah wihna saya mah cenah Pak pulangnya mau ayeuna ke aya cerat sore urang cucu Nusa urang teh tatangga uing ari neng cenah wihna bade ka mana saya mah pulangnya mau ke Danau Besar sore urang rao gede kadahan belum bagaya eta simurang kali tugas kuliah TPBB kamuderan berada di perjalanan ningali istri hiji aya sisi jalan bari kaayaan wangi wihna make dandanan seksi celana oke kaos oblong beuheung emang beungeut teh camah boda sehore jablay seng seo kuku malam muncul kurang dieu mah dong atawa disebut odong-odong non odong-odong teh beunang ditumpakan kulobaan begitu ngaranna odong-odong kade di aya odong-odong mudah-mudahan dirasa dijaga Gusti Allah amin ya rabbal jablay sok rajeun sinu kuring ge lamun uih di ulaman ti daerah Cipanas daerah Kalibah Gunung Batur sareng sajabina pas medieun pasar Cipanas lamun tengah uih jam 12 uih aya teh sok aya doaan keluar masih jalan kitu mah ke carana poket kaos kuntung udah kecamah kok ditaruh ke supir biar jadi awalnya nungan angkot lain nungan angkot sana ada numpang konsumen nah kenungan konsumen ada cenah jablay dong kudu malam seng-seo kungkluk kodong-kodong makanya oh gitu eta cenah ari kodong-kodong sisi jalan gitu nah hargana eta mah cenah targetna kumaha waktu cenah lamun sore kene cenah jam 8 targetna teh 50.000 sakali jerpun toto jadi naruncupun naik jam 8 cenah beunang 40.000 naik jam 10 cenah beunang 30.000 naik jam 11 beunang 20.000 jam 12 beunang 10.000 di jam 12 kali itu mah jam 1 kali itu tiris geus datang bican meunang beuki hayang 5.000 ge cenah bisa malah cenah komo kaajengan mah bisa gratis ngalah barokahna goblok situ teh odong-odong jablay eta si murang kali kuih ka bumi habiweus kali jantan ini mak di kota mah cenah loba jablay cenah mah naon nyai jablay teh awewe garulis cenah mah oh atuh lamun kitu mah cenah nyai mah oge di kampung ieu teu mah pang jablay-jablayna tapi kadaek disebut pang jablay-jablay gara-gara bodoh nyaho ngaran tang rupa sameuna mah jablay teh awewe geus padahal dong itu akibat bodoh Pak tapi lamun jalma pinter jangan pinter mah boro-boro dina nalikana beunang dina salah kage jiga benar. Contoh aki-aki keberadaan sholat subuh jam 7 bedak penting berentos sholat mubarina ngajina kamarinaan sampai ke 3 jam. Lebih ke jam 1 bisa sares kaki setengah 3 dia ke sholat subuh jam 7 digeugeureukeun ku insuna. Aki mah sholat subuh jam 7 masa atuh aki. Nah nek masa cenah geus lain waktu pan salat teh kudu dina waktuna pan seguru ieu salat subuh mah jam 5 atau setengah genep paling beurangna akhirna jam 7 masa kumaha jawab si eta si aki da gengsi digeugeurkeun ku incu cara urang ge digeugeurkeun ku budak sok gengsi nya banyak sok kadang-kadang aya teh nu jadi bapak jiga nu heueuh kana jadi anak
pedah budak nenek maghrib masih kena ayat menonton harapan TV di masjid geus kapuping an pujian. Pada kasih bapak teh ngageureun ka budakna ujang geura pareman TV tuh geura ini ka masjid tah katurman selain di masjid pujian hayu geura ini ayeuna ka masjid barang budakna tingali ka bapana dikolorkeun jeung diosang-sang kumaha eta budak ari bapak cenah bener dikolorkeun eta di samping kumaha bapana da nu digeureun ku anak aing mah da kolot aku sih dititah ku sia kan dikelendah sana padahal ada malem kitu bapak. Lamun dek nitah budak kirim ka masjid, lain nitah ajak bapak geus di samping, bapak geus di baju, geus di peci, sok murakan urang koer. Ujang geura pareman TV, hayu urang ini jeung bapak ka masjid, tuh bapak mah geus saged kieu, hayu urang gareng jeung bapak, cing kira-kira halus dalam kitu. Halus dalam kitu. Ieu mah kadang-kadang loba keneh jelema teh ari ka budak mah titah ngaji. Kamu dapat kita sholat berjamaah. Ayah bapak nak aja di imam. Ayah itu. Kadang-kadang ibu-ibu kamu dapat kita ngaji. Hari mana nak waktu di tangan. Kalakan nonton TV. Ayah itu. Kamu dapat kita ngaji. Inung nama nonton TV. Bapak nanya gitu deh. Berjamaah terbeki. Undi sampai pengawasan alasan nyari sampean tecara tanah tontonan jauh ke kubur sukan daya komo lamun ayah wayang jauh ke di teang masjid musola coreng cang tiluan gerejeng tihang tolol ayo tolol imam di sangsara komat kusorangan adan kusorangan ngimaman kusorangan ngamakmum kusorangan eta teh ajengan sangsara si karunya bapak ajengan ulah sina sangsara sok atuh komat mah aya salah saurang nu kokoh aya saurang ieu mah kokoh ku ajengan adan oge ku ajengan komat mah ge ajengan nu ngimaman ajengan eta keneh makmumna eta